Danita teh ka pamajikan bener teh Bu. Gusti nu Maha Agung. Sok rek nanya abdi, bapak nyaraah teu ka anak? Duaan mah jawabna ge. Ibu nyaah teu ka anak? Tah kompak. Daerah bener bapak-bapak mah. Tong wakadina realita, karek dina carita weh. Jip ngajawabnya ahna ge pan geus rada asa-asa. Cenah bohong cek akang teh da urang teh nyaah ka anak leres. Di mana ya kalau teu nyaah ka anaknya, Bu? Nek salaki rek pamajikan rek inung rek bapak kangaranan ka anak mah tetep nyaahan lamun dibanding-bandingkan ka nyaah inung jeung ka nyaah bapak jauh tetep nyaahna gede keneh nu jadi inung daripada nu jadi bapak. Buktikeun tong. Buktikeun da ngaji ayeuna mah kudu ilmiah atuh. Aya hiji keluarga boga budak umur 1,5 tahun pan keur meujeunna lieur 1,5 tahun mah atuh. Keluarga sederhana teh geuning. Balik salat Isya hayang makan malam meureun tujuanna teh ecet. Ari nu didaang kejona teh kejo ruskin teh geuning. Tong protes da aya dua beas teh, aya ruskin aya raskin. Ari raskin mah aya harapan beunghar da miskinna karek rusras. Nu geus ripu mah ruskin, terus miskin. Tinggal kira beunghar ngan sia teh terus we. Kejo ruskin dengan sangut trijabri ku cari cukuran teh gini. Lalap menang nyabut tina galengan antanan. Aya dua geuning antanan teh nu leutik disebut antanan beurit, nu badag antanan meong teh. Sambal tarasi kerupuk blek ngahunyu dina piring. Balik salat Isya datang ka imah, ari budak ngorek we hayang anteng dibere HP da teu boga, jelema teu boga. Bikeun we mutu urut nyamel anteng ta budak ngorek mutu aja. Cek koidah di mana beuteung geus lapar ningali kejo geus ngampar, boro-boro inget kana Allahumma barik lana kan. Copot piring duralek nu sagede buhaka teh geuning, siuk kejo tina boboko, blek kana piring nepi ka euneur tengah imah teh ku kejo pan. Erek urutan sunah Nabi nyokot ruskin mah ku tilu ramo pan teu beunang da muruluk pan kejo nu kitu mah. Iwati kudu ku 5. Siga tepak beko we na piring teh pan. Memeh diasupkeun kana baham hayang rada pulen surup kolot baheula pan sok dikepeul-kepeul heula. Kepeul rek kumaha teu olok kejo tina asal sagede peureut diracek pan jadi sagede kaleci. Blus asupkeun kana baham tuturkeun ku trijabrik nu can dicukuran. Brus krau. Trijabrik jeung sangucan lemes kurupuk blek geus nyuruk. Brus krau. Kurupuk blek sangu jeung teri can lemes kabeh. Antanan anu masih kene rawei akarna geus dikibring-kibring luhureun tuhun. Kibring pintal da kagok teh euceus sagede jempol gajah mah. Sedot kana sambal tarasi lep burial mencelik. 5 kali ngahuap patutur-tutur cimata jeung leho. Heudah ladah atuh meureun ibu sampelna. Pas keur nikmat tuang siga kitu rukutuk budakna ngawaduk. Nah ieu masalah nama problem ieu. Budak ngawaduk keur nikmat daang. So nu bakal panggalana molotot nyarekan budak indungna bapana. Oh bapana pan bari molotot tagak polok sia mah. Aing keur ngeunah-ngeunah nyatu ngawaduk deui. Anak satu sia teh nepi ka poho anak saha? Pan meureun anak manehanana eta teh. Poho padahal menang hayat teh eneuk-eneukan euy. Bari mau poek tengah beuti tapi ka poho anak saha? Cik ari inung molotot teh. Nyarekan teh. Inung sanajan keur nikmat tuang raos neda bapak ningali budak ngising teh inung mah sempet ngobehan heula budak. Terus Bu, budak dirawel disangkeh dibawa ka WC. Leungeun kenca nyepot tisu nyoel waduk rek dipiceun. Leungeun katuhu nyepot goreng tahu rek dihuapkeun. Ari pas di dapur salah ngalukeun. Ari goreng tahu dipalangkeun, ari waduk di eta inung teh model kitu teh inung teh. Bawa ka WC budak diobehan di WC. Plok. Pas keur ngobehan budak reuk lampu pareum. Set cai saat. Salah ki ngagorowok. Indungna. Kah? Sambal beak oi. Ari kitu
Pangnyamelkeun deui lah akang gantung areuyeun ye can beres daang. Maklum istrina ibu urang karat masarolehah teu kantos 3 kali digentraan kuno janten caroge budak mah diantep di WC berembeng maneh nama ka tengah imah mutu dibantun coet dibawa giri di dapur eusian cengek eusian uyah eusian pecin ngan pas rek diremos neangan tarasi kurah koreh tarasi beak. Ya Allah, nah di mana tarasinya? Tadi teh asa aya keneh geuning sing horeng teh geus beak. Ari direret kana dampal leungeun rame teh keneh waduk budak. Ieu we nu aya pret 3 kali ngepretkeun mucung coet ku waduk budak. Direnos sarujang apet cenah teh bapak sia. Tadi aing kasalahan sugan teh goreng tahu sing horeng waduk maneh. Ayeuna bapak maneh ku aing diwerjit ku samal waduk. Ngeningan direnos ibu diasongkeun ka salaki. Akang, mangga wilujeng tuang kalayan samal anu kadua kalina. Oh, nuhun. Ari maneh moal daang deui indungna. Cekak, abdina tos wareg. Can beres ngobehan kurang kali. Idik deui ka WC. Salakina mah teu loba dedengen kedewek deui kana kejo belawa kuapkeun. Ari ret kana samal ngahulang. Ceuk salakina. Gusti abong kana pamajikan aing ahli ka madrasah. Tadi aya keneh antanan nyamal teh nyamal tarasi. Ayeuna antanan beak nyen kari jengkol ganti jadi samal suuk. Apan cocoknya jengkol mah jeung samal suuk ke? Samal suuk atau samal muncangnya Bu. Dan rupana teh sarua kitu pan. Teu loba dedengan husnudon we ka pamajikan cokot jengkol ngora selek cakruk sedot lek cakruk 3 kali nyedot ngahuleng salakina. Indungna kah? Wah, ini rasa-rasa teh asarada bedanya euy samal kadua kalina mah. Beda kumaha ari akang? Oh, asa leuwih pedo daripada samal nu kahiji. Cek pamajikan, akang ieu rek teu pedo kumaha? Naha? Eta mah tarasina ge di Sukabumi. Nah di mana? Capool anak siang. Kadekang euy bisi dimerjit ku waduk budak. Ti mata eta kanya anu jadi indung menepikeun ka kitu nya, mata wayahna hormati nu jadiin indung teu aya dosa nu pangbadag-badagna sabada musyrik iwal ti dosa nganyeri hate nu jadiin al kabair al isyraku billah wa uququl walidain. Hei manusia. Sing kompak atuh tek jeng tetet ya teh. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Aye, geus asa kita. Bae ngalaku? Bisi ulah tadi mah tak geus teh. Bae da geusnya. Sawios Ibu? Oh, da kumaha tuh da geusnya? Da abdi ge ari keur mingguan mah Ibu